Pi, pengalaman orangnya pi, tingung koak tapi kang ngungkul, terus kana meri kumaha tapi tah pengalaman tina meri tah Naon ieu? nya pangna apih kana meri wae. Heuna teu boga di pacarian. Teu boga di pacarian inget wae kana mare da 13 naon-naon. Sawah kebon teu boga, mun boga mun dijual, kayak meuli mobil cara batur. Tah nya pi aduh So, nya. aya mah urang mun penting mah kahuripan mah anak pamajikan inco teh bikin kaboga 18, buyut boga 4, alhamdulillah kakungkung. Ada urang rumah tangga ulah berontak sakitu. Beri Tah beak, boga deui, beri beak boga. Lamun eueuh bagian beda mah boga di boga deui. nya res kitu pi. Sok ayeuna meri leungit 40. Leungit 50. Boga titit apaan? Nya. Salawe hari teh. Jangan deui ya, teu hiri jadi deui babaya. Tah geuning kitu pengalaman tina meri teh guys. Ieu teh sadayana ge ka tukang meri. Tapi teh keng disebatkeun tukang meri balangsak sadayana. Hei, urang David. Ninggalkeun di kopi. Tuh, pada areueut kopi, tah upami ieu mah biarpun tukang meri satengah korupsi tinggal kadutna ge budayut. Sakedik aya korupsian guys tuh. Panginten tuh tinggal Ini maca. sastra mah teu atuk-atuk acan. Tuh. Ieu mah teu atuk-atuk acan gitu. Bukan ka balangsak mah. Tuh. Iya, udah naon itu. Tuh. Kokrak katanya pajar ge teh padudan. Tuh. Gayanya tapi urang teh mudah-mudahan orang luhur sing aya hawatosna ka nu ngarangon meri atuh aya gubrak-gubrak ti luhur dugi ka desa teh kanggo peternakan teh meri anu sing dugi we ka tukang ngon meri. Saha satuju ceningan ieu mah lain digararayem we nya ukur digayem ku naon kudu ngarurus-ngurusna ku pribadina kitu nya pi Tong jauh Cibandi tah dibarengin